Kakara ke hudang sare isuk-isuk teh nyawa oge can kumpul tuh geuning geus disampakeun gerohanan kot saabrog-abrog dicai. Lain atuh deui nyokonan maraneh teh piring gelas cangkir menikot eueuh kaharidengan ti baheula nya. Kudu hayu we nungguan di mandian kudu nungan padahal mah heg marandi ku sorangan. Sabunna geus disadiakeun eueuh caina kari ngajetrekeun. Heg lamun geus bareres marandi teh ngajalajar ngabarari sing rapi dina erak ku sorangan. Heueuh da geuningan ari nyawa cai ti subuh keneh teh geuningan tina dampal suku nepikeun kana bujur teh sok tara aya rasaan bakat ku baal. Kulit oge kot sok nepikeun ka pareot geuning. Satadina mah da ieu ge ngamandianana teh niat mah arek engke geus rada beurang cekengan. Ngan nyaeta kitu teh geuningan dipikir-pikir teh sok loba gangguan. Anu rek mandi teh mah da beurang arek di sakola. Acan geuningan deui sok aya nu sok hayang eo. Kitu teh geuningannya menikot sok rariweuh geuning. Matak geus we di mandiana ti subuh keneh keur mada meureunna geus rada beurang mah deui arek diparake maraneh teh. Pokona mah pigawean imah teh jam 8 teh kudu geus beres kabeh. Sabab naon? Har da jam 8 mah bageanna dahar jeung rebahan nyo'o HP deui. Pokona mah geus we mung kaganggu. Bagean reureuh da lain robot tuh geuningan teu karasa nya. Caang we alam dunia teh.